Wilujeng tepang dangu sareng acara matu kudonging enteng pang beberahmana. Pangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun Tana jeung Hapidin nuju di koroyok ku genepan. Kitu nya. Balad-balad si Kumis Cokrom ya para wargi. Si rampok gerot anu ngaranna Kumis Cokrom tukang begal anu tukang naon ngabegal kitu nya tukang ngeureunkeun sing sakur nu ngaliwat kadinya bari dirampas harta banana nyata rombongan si Kumis Cokrom aya genepan sadayana. Waktu harita Hapidin jeung Tana keur dikoroyok ku genepan atuh harita keneh joa kurunyung aya nu datang si horeng si mana horeng duaan anak murid si Kumis Cokrom nyamperkeun lantaran manehna tas nyeko dina hiji momungang sugan jeung sugan aya jalma ngaliwat kadinya barang ningali babaturanana keur ngariung dua jelema geus teg boga kayakinan eta anak buana si Kumis Cokrom yen eta jelema rek dibegal. Atuh harita keneh nyamperkeun kanu jadi guguluna nyaeta anu katelah si Kumis Cokrom. Bah, sae bah? Wah, mun tong loba mong euy, sok euy, kepung wakul boya mangap ye. Dua mang keluk teh. Tegablek ceceng, os wani-wani ngalawan teh si kasebelan teh. Rangsadan kabeh bajuna tuh man. Barangsadan kabeh harta banana. Yalah. Nu duaan ngagabung jadi 8 urang. Tapi pikeun Tana jeung Hapidin tegedag bulu salamar. Teu unggut kalinuan tegedag keanginan ceuk paribasana sok sanajan ngahareupan cenah 1000 jin oge moal sieun manehna ari keur ningatnya ngalanjeurkeun bebeneran mah. Ngahareupan cenah 2000 bangsa rampok gerot ge manehna moal sieun. Sok sanajan nepi ka tiwasna nanjeurkeun bebeneran ngaberantas kadoliman hiji Tana cenah manehna teh geus berjuang karena Allah. Bari jeung nanjeurkeun bebeneran ieu tangtu tugas utama lantaran ku guruna ge mamasuhun mindeng pisan ieu teh dicaritakeun yen urang dina ngoni ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar sahanteuna loba gogoda jeung cocobana. Mungkin oge cek paribasana nyawa kudu ditandonkeun. Model harita pikeun Hapidin jeung Tana teu ieuh manehanana sieun pegat nyawa. Nu penting nanjeurkeun bebeneran bari ngaberantas kadoliman. Nya kadoliman di antarana bangsa karaman-karaman nu sok ngaganggu katentreman masyarakat, tukang ngabega, tukang ngarampok ku manehna usaha satepak pola rek dibasmi. Ningali 8 jelema ngariung opatan atuh nyang hareupan ka Hapidin sedeng opatan deui nyang hareupan ka Tana lantaran antara Tana jeung Hapidin pati harita teh patukang tombong siga nu dikomando we para wargi sadaya harita keneh atuh guguluna anu katelah si Kumis Cokrom marentahkeun serang mun saharita keneh teu loba catur. 8 jalma sabedogna rek nyerang tapi bubuhan Hapidin jeung Tana oge geus biasa manehna ulin model kitu malah dipagurona kalan-kalan saurang teh dirempug ku tujuhan da kitu cenah para wargi latihanana mamasuhun mah lain bae saurang pada saurang hiji waktu kudu bisa ngalawan anu lobaan mana kalemahan tinu loba gancang ku manehna geura uli karita. Nya harita ge barang 8 jelema babarengan nyerang Hapidin jeung Tana manehna ngabubat pabitkeun bedogna. Bedog pada bedog menit trung terang disadapati galenjreng para wargi malah katingali sok sanajan ti berange ngaburicakna kemangseuna anu netelakeun antara wajah jeung wajah diadu memang dina tarung ieu campuh naker ragot naker can aya nu eleh can aya nu meunang. Pikeun Tana jeung Hapidin sok sanajan duaan manehna teu babari diragrageun kitu bae. Hal ieu nimulkeun kakeheul pikeun si Kumis Cokrom jeung sapara kancana. Harita keneh si Kumis Cokrom marentahkeun serang terus. Nya harita ge para wargi
nuopatan ngabubak babikeun bedogna, nuopatan deui nyakitu keneh di halangan ku tanah, nuopatan deui di halangan ku Hapidin. Waktu Hapidin ngahalangan nu opat jelema, manehna ningali lolongkrang anu kosong. Opatan musuh nyerang ka manehna ti loba catur palebah nu kosong. Manehna luncat sakaligus atuh dina gerakan anu kasebut cenah para wargi sadaya. Walet teh nu gerakan walet atuh anu reka nyamer. Nah, nyamer musuhna ti loba catur harita keneh oge seret beunang pisan. Hiji musuhna beunang palebah beungeutna. Manehna kasopak bedogna Hapidin puguh we ngagoak bari ngagebru. Puguh para wargi nyeri jaba baloboran ku getih. Geus kitu mamanehna mundur teu kuat ngalawan. Bari jeung hahargu nganahan ka nyeri. Maksudna mah hayang lumpat beretak lumpat ngan era sieun disiksa ku jadi guruna. Lantaran guruna masih keneh makalangan. Geus kitu Hapidin nyarita. Hiji ta demi tanah nyakitu sarua manehna ge manehna bisa neangan lolongkrang nu alus nepi ka hiji musuhna beunang palebah bitisna dikadek harita keneh ku tanah puguh we lir ibarat nuar awi atuh barang palebah beunang bitisna mun jebol harita keneh kokowowongan geus teu bisa nangtung deui atuh tinggal genepan kitu jeung kitu wae para wargi hiji-hiji dihanca di arah saurang-saurang tungtungna kabeh hampir beak tinggal guruna we anu katelah si Kumis Cokrom. Ari si Kumis Cokrom bubuhan elmuna leuwih luhur batan anak buahna. Manehna bisa keneh nagen ngalawan dua jelema. Wah, kurang ajar sia. Anak murid aing kabeh dibasmi ku sia. Rasakeun pangbalasan dewek deuleu. Montong loba ngomong sia Cokrom lah. Lamun bener Andika lalaki langit lalanang jagat sok lah tarung jeung aing. Mun Radin lah keun urang lawan ku si kakak ieu mah tuman lah. Jelema kieu patut mah era dirempug malah mending sorangan pada sorangan. Urang sililak-lak iga urang sama-sama nyekel sabuk minang tatu. Hoek. Ayo sia. Harita keneh wani naker. Pikeun si Cokrom komo kitu cenah tarung patutunggalan hiji lawan hiji. Pikeun si Cokrom ti loba catur manehna muka pasangan kuda-kuda. Memang atuh ajegna keur kuda-kuda nama. Dan memang kuda-kuda kieu sok sanajan ditubruk ti palebah mana wae oge moal nepi ka tiguling. Hiji tanda ulin silat dasarna ulin silat teh kacida pisan hadena. Da teu aya deui dasarna ulin silat iwati kuda-kuda anu panceng. Di mana kuda-kuda anu panceng para wargi leuwih ibarat hiji beton anu hese dirubuhkeunana. Tah di mana kuda-kuda geus panceng kakara ulin kakesitan digunakeun. Ningali musuhna kitu pikeun tana tuluy ngaheureuyan. Kuda-kuda kitu mah kuda-kuda nanahaon atuh. Tong make kuda-kuda make kuda we atuh euy baraya lah tarung jeung kaula mah. Nanahaon kuda-kuda teh kitu. Goreng teuing. Alus keneh kuda-kuda paragi nyugu lah. Siga-siga mah kuda-kuda kitu mah pantes lagi dipake nyugu. Aing mah rek ngalawan aing mah atuh euy sing pantes atuh. Sing pantes dina kuda-kudana ulah kitu patut. Kurang ajar sia. Wani ngahina ka aing sia. Teu nyaho aing anu ngaranna sia deui si Kumis Cokrom. Deweke nyaho lah dina kumis ilaing Cokrom kitu. Siga ieu siga sikat paragi ieu mersihan WC. Mersihan eta tah lah kakus beurina ge. Alah nu kitu mah pantes we digosol-gosol tah. Kena kakus geura. Wah teu bersih dibersihan ku kumis sia. Wah, kurang ajar sia nya. Harita keneh si Kumis Cokrom maheumbatkeun bedogna dina gerakana atuh para wargi anu disebut gerakana anu disebut cenah angin puyuh dina ngoni ngaluarkeun bedogna lir ibarat angin puyuh atuh bari jeung muter eta bedog di sadangah nyumbang baraan nyaan
tapi pikeun tanah maneh nage lain jawara sakatiga cenah boga ilmu silat lain kakara kamari sore geus lila ngabogaan ilmu silat komo deui guguru di mama suhud nage geus lila ningali musuhna nyerang kitu bari katingali seranganana kagebaca pisan loba catur barang musuhna nyerang dina gerakan angin puyuh ngan saukur manehanana ngageserkeun suku puguh we ngaliwat atuh langsung ngaliwat eta serangan di Kumis Cokrom teh teu bisa kena kana sasaran ngabelesur ngakan angin bari jeung terus ngabelesur nage rada jauh saeutik aya we meureun kana aya 3 tumah ningali musuhna ngaliwat ler karita api langsir atuh puguh we pikeun tanah harita teh tuluy nyarita bari seuri hanya ka para mitra ngaso heula ye cacan jasa diteraskeun ayeuna tapi ngaso heula ye ke sakedap diteraskeun rame ieu tarung teh nya aduh ragot antawis tanah sareng si Kumis Cokrom saha anu bobor karahayuan antosan sakedap deui nya ningali musuhna nyolontod harita teh tuluy tanah nyarita kieu ka mana lur teu puguh teuing eta mah sarua we jeung karcis meuli kareta liwat ka mana tuh lur ulah kitu atuh harita teh bakat ku keheul meureun para wargi si Kumis Cokrom balik deui ngajar sia ningali musuhna nyerang deui tanah ge teu eleh geleng manehna ge ngaluarkeun jurus dina gerakan anu ka-14 hiji jurus kacida kesitna barang musuhna harita keneh rek nyerang puguh we atuh katingali jelas naker para wargi eta bedog rek ngababada kana palebah tak-takna tanah ge teu mikeun lamun tak-takna kudu rampal dipapas ku bedog musuh nu matak harita keneh langsung manehanana atuh ngagerakeun sukuna dina gerakan anu kacida cepetna puguh we dina gerakan nu disebut cenah nu disebut sapu jagat teh para wargi bari teu loba catur bari manehanana depok dina gerakan kitu mah puguh we seranganana si Cokrom teh yang harita keneh nyamos jeung deui katimpah palebah bincurangna dibaban ku sukuna tanah memang geus asa kedidikan atuh bincurang diadu jeung bincurang tapi tumrapna pikeun si Kumis Cokrom manehna ngaguak meuni asar mak palebah bincurangna aduh jadol sia kurang ajar bro manehna namru geus namru kitu harita keneh tanah jeleng jelegedeg nangtung deui bari palebah awakna katingali bedog geus diheumatkeun teu loba catur jelema nu namru rektek diangkat palebah samleh beheung puguh we harita keneh ngagoak luar biasa pikeun si Kumis Cokrom lantaran ceuk pamikirna harita keneh manehna baka dibacok cenah para wargi ku bedogna tanah teh tapi tanah oge lain tipe jalma anu memang model kitu sok sanajan dina nggoni ngaberantas kajahatan manehna lir ibarat macan we di padepokan panyingkiran mah tapi di mana musuhna geus model kitu mah geus hampir teu walakaya tara nepi ka dikade tapi harita keneh dibantingkeun para wargi sadaya bari diembat make tanaga badan puguh we blek harita keneh si Kumis Cokrom meniti teuneut bakat ku nyeri meureun nepi ka ngahargung ningali ngahargung kitu atuh harita keneh tuluy si Kumis Cokrom teh keur hahargungan demi tanah ngalirik ka Hapidin din kumahakeun ye bari dina kayan ngaliri teu atuh ngan sakilatna ka si Kumis Cokrom ngejat bari jeung marentahkeun ka anak buahna mabur wae harita keneh kabeh malabur aya nu bari engke-engkean bari aduh-aduhan jeung sajabana barang rek diudag ku Hapidin tanah ngahalangan geus din antep din geus antep lah teu kudu diudag keun da manehna ge ngarasakeun ayeuna 8 jalma ngarasakeun kumaha kaayaan dirina sabada tarung jeung urang aduh
nyaan pengalaman nyariin harita keneh tanah nyarita ka Hapidin mata kakak gening urang keluar ti Padepokan teh loba pengalaman si horeng si mana horeng di luar mah gening harenghengnya loba garong loba begal geningana bukti nawe urang pikeun nyusul-nyusul anak dunungan nyajang jaka gening kalah kemanggih begal di dieu hiji tanah yena tanaga urang teh diperlukeun di luar makan pikeun ngaberantas begal-begal teh nya kitu lumatak ge yu ayeuna mah urang tuluykeun lalampahan urang keur mah urang teh boga tujuan nyaeta neang anu jadi anak dunungan ngabejakeun yen kudu gancang balik ka lembur gancang balik ka Padepokan jeung deui ka hiji Padepokan eueuh nu mimpin ari aya anak dunungan mah anak guru santeuna we mun urang teh ulah cuang cimoal cuang ceung teuing lir ibarat eta we anak hayam kalengitan indung urang teh leungit atuh guru urang nya urang teh barang keakan we ting cariak jiga anak hayam tapi lamun aya anak guru urang mah sahanteuna aya minangka anu ieu aya tuturus nu nuluykeun tapak lacak guru urang tapi sok sanajan kitu din ai Padepokan panyingkiran mah moal nepi ka pareum sok sanajan can balik anak guru urang tetep we urang minangka anu pang dipikolotna kudu jadi guru urang kudu ngilu tanggung jawab din atunya pugu kakak soal eta mah kuring ge moal cicingeun soal Padepokan mah tetep we kudu aya satuluina ulah nepi ka pareum babakuna mah kena guru urang tiwas der atuh Padepokan pareum era we ku Padepokan sejena ceuk Hapidin nganyakeun kana singsakur caritaan tanah harita para mitra sadaya harita atuh Hapidin nyarita deui nyaan loba bangsat model nu bieu we nya Kangnya nyaan eta bangsat jiga nu heueuh we nya kalah kating polototna we siga nu heueuh rek ngabegal ka urang buktina mah geuning teu pira ari dilawan mah tah kunyuk-kunyuk kerabun teh burung malabur kabeh meni abret-abretan tema tanah ngareret ka sobatna nya kalah kating palolototna bungkulah si ka sebelan teh dasar we ayo eusina mah geuningan eueuhan ya paribasa lodong kosong lentrung we nya kan Hapidin seri pedah ngarasa lucu ningali anak buah si kumis cokro malabur abret-abretan harita teh atuh puguh we ngarasa bunga jeung deui manehna dina pangalaman anyar ieu ngarasa bunga kulantaran geus bisa ngaberantas bangsa anu begal-begal teh nah ieu begal sabada tarunga jeung tanah katut Hapidin tuluy arinsap wallahu alam jarang arang langka jelema insap model kieu mah para wargi biasana mah kalah beuki meuweuh manehanana geus cager mah der-deui we ngabegal aya paribasa atuh cenah anjing mah tara poho cenah kana nu kokotor model ngadahar tai cenah kitu para mitra kadawak deui we dasar geus kitu kabiasaanan harita atuh tanah tuluy yang nyarita deui hayang nuluykeun nyenulukeun perjalanan yudin urang tuluykeun we lah ini tiu bising kapeutingan di jalan ke atuh urang neang-neangan saung ceuk paribasana dina ngoning kapeutingan teh aya di saung ulah di Tegalan model kieu tah beulah ditu tu aya tempat tu katinggalina mah paumaan tu singgi urang kabelah ditu yu sugana aya saung wah yu atuh temal Hapidin bari menerkeun harita teh bedogna bral weh duanana laleumpang deui kalawan tenangna keur si janucan manggih kajadian naon-naon nyaan anak buah Mama Suhud teh karanci ngeusana mah atuh geus bisa dibuktikeun model bieu tanah jeung Hapidin dina ngoding ngalawan 8 jalma manehna nepi ka bisa ngelehkeun 8 jalma hiji tanah pangartina Mama Suhud nu diturunkeun ka anak buah teh atuh memang henteu samarangan
jeung deui ilmu-ilmu nu kapibadaku ieu dua urang jajaka nu keur memejeuna buta tulang buta daging. Memang kasebut luhur oge. Dina gerakan-gerakanana cep nikilat naker alah batang tati. Da eta we boga gerakan no si walet nubruk teh para wargi. Si walek nyamer mah teh. Luar biasa cepetna. Harita para wargi panon poe geus lingsir ngulon. Panon poe geus mengok ngulon hiji tanda yen sakedeung deui baris datang wanci sore. Harita dua sobat kakara mudun di hiji tempat nyaeta para mitra sadaya anyog katongoheunana ka hiji lembur atuh di dinya memang geus deukeut ka tempat anu disebut Leuweung Tiis. Tapi can asup ka pileuweungan masih kene aya di tempat pahumaan. Harita atuh tuluy tanah nyarita kulantaran geus capek. Manehna ngajak ngaso kanu jadi babaturanana ka Hapidin. Din, aduh, capek geuning dina ngaso heula tuh din di dieu. Sok tukang tah kebeneran tah aya hanapeun tatangkalan nu ieu. Harita keneh tuluy ngadeuketan tatangkalan nu ieu. Memang kabeneran hanapeun tatangkalan mah ieu naker. Atuh harita ge sabatae manehna bisa reureuh. Kanya kalnya din. Cai ieu. Tukang tuh tangka cau tuh. Tangka cau. Heueuh bener. Ayo. Harita kene para wargi ngadeuketan tangka cau. Manehna ngaluarkeun bedogna geus kitu beres tangka cau teh. Harita kene ditojos. Geus kitu dikenyot palebah cai-caina. Lumayan sok sanajan saeutik oge ulah tuhureun teuing kana palebah tikoro. Jadi jelas cenah dina kaayaan kitu mah naon bae oge bisa dimanfaatkeun. Ulah ngandalkeun cai susu wae cenah para mitra ci kopi susu. Dina kaayaan kitu mah cai nu kaluar tina tangkal cau oge bisa dimanfaatkeun. Geus kitu tuluy manehna ngaraso deui hanapeun hiji tangkal nu kacidayuhna. Bari jeung digeberan ku angin. Angin sore teh puguh we. Kayan capek tas tarung namah-namah nunutan pikeun dua urang jalma anu keur neangan anu jadi anak neangan anak nu jadi guruna anu katelah jaka teh. Atuh para wargi sadaya ningali kaayaan kitu mah katingali duanana narunutan siga nu genah naker ngarasakeun kanikmatanana ngahiliwirna angin anu nebak kana awakna. Para wargi sadaya atuh harita nu duaan teh keur ting laleyep teh gebeg ngagebeg. Pang-pang nama Hapidin ngagebeg manehanana reuwas. Geus kitu culang cileung, rarasaan mah cenah aya jelema ngaliwat padahal mah eueuh. Si horeng si mana horeng meureun. Geus cukup manehanana harita teh kasarekeun. Da kitu atuh tunuh masa sakarejep we bisa peureum tuluy jag-jag deui. Ningali kaayaan aman terus Hapidin manehna culang cileung bari babatek. Terus bari nangtung babatek awak barang manehna ngaliek ka palawah kenca. Manehna ningali aya saung di dinya teh deukeut. Atuh puguh we. Tadi mah kahalangan kurung gunukna tatangkalan. Ayeuna mah jelas katingali geuning aya saung, malah katingali ngelun kaluar. Ayeuna mah aya haseup kaluar teh eta saung. Alhamdulillah geuning aya saung di dieu. Kang, ye, udang ye. Aya naon? Aya naon din? Itu tingali, aya naon? Tangtung atuh. Aya naon? Tuh tingali saung tuh. Alhamdulillah nyawe saung geuning tuh geuning kalung. Nya keluar aya haseup tuh. Wah, yuk urang kalinya. Gagancangan duaan teh para wargi. Sabada ngusap beungeut harita teh tuluy manehanana arinit nyampeurkeun ka saung teh. Kabeneran aya aki-aki pangebon.
keur ngaso di saung tuluy we atuh kita na uluk salam. Punten Aki, Ki punten abdi duaan ieu sejana tamu. Bade ngiring ngarereboe Ki di dieu Ki. Ye mangga teh teuing Ujang dalalega ieu di saung oge. Aduh mangga maruli ti mana ieu teh. Mawilah abdi terjung ngalalana Ki. Cek paribasana ngitung lemur ngajajah milangan kori. Aduh punten Ki abdi ngarerepot. Teu Ujang mangga kalebat mangga. Tadi dia di dieu dalalegakeun lah. Keun ngariung. Tiluaneun mah cukup saung ge mangga. Keun Aki ge teu aya batur di dieu teh. Si Aki bari terus ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman kanu duaan. Gek Tana jeung Hapidin Daryu sanggeus sanunda buntelanana dina bale-bale. Harita keneh tuluy atuh katamu nya galeh gehna keur si Aki teh. Bari manehna ngasongkeun bubui sampe. Bubui sampe kurusuk teh cenah para wargi. Malah mah harita ge ngan hanya ka caina eueuh. Tapi sok sanajan kitu keur mah lapar harita. Pikeun Tana jeung Hapidin nya atuh puguh we bubui sampe teh langsung dihampol. Bari cumarita panjang lebar. Bari ngadaharan bubui sampe. Aduh Ki, nuhun Ki abdi parantos dijamu ku Aki. Nu sakieu matak nyugemakeunana abdi tuluy ngaturkeun rebu nuhun. Asa dipanjangkeun umur abdi teh. Mulawane milarian sawarung abdi teh. Milan warung sangu maksade teu menak. Nya moal aya warung sangu mah tunya. Di daerah leuweung huma kieu mah ieu. Moal manggih leuweung sangu mah warung sangu. Lamun di lembur pasti aya. Mawi abdi teh leuh. Ieu teh menakan teu kapenak lemur geuning ka dieu teh. Janten asa kapahung tungtung nama alhamdulillah pernah di dieu sareng Aki. Rupi teh bawahan mana Ki? Oh Ujang ieu teh bawahan ieu teh nyaeta hiji pantempatan anu kasebutna leuweung nyaeta ngan teu geus jadi leuweung ayeuna mah. Jadi pahumaan katelahna pasir Ciangir ieu teh. Kasup bawahan jalaksana ieu teh Ujang. Ya, jadi daerah ieu teh lebutna pasir Ciangir. Tari Ujang duaan teh bade angkat kamarana ieu teh sumuhun. Sakieu parantos sontena masih kene aya di tengah leuweung di pasir di Ciangir ieu. Duh. Mumawi Ki abdi teh teu sanes nya kitu teh awe. Ngitung lemur ngajajah milangan kori maksad mah. Cek Tana manehna teu ngajelaskeun keur nyusul anak guruna. Lantaran hal eta teh dibejakeun cenah ku kokolot kampungna di Padepokan oge, di Padepokan Panyingkiran ulah dibejakeun kas nu sejen mah. Kudu diteangan teh ditalungtik sugan jeung sugan manggih budak ngora anu dedeg pangadegna model kitu. Ngan harita atuh tuluy bae Tana nyarita deui. Abdi teh nuju ieu we ngitung lemur ngajajah milangan kori. Ki numawi nuju nyiar luang sareng pangalaman. Abdi duaan ari sakawitna mah abdi teh nyaeta abdi teh tilu tebih Ki abdi teh. Mumara daerah ieu ari kawitna mah abdi teh ti daerah eta. Pasir Halang di tatar itu tatar Talaga sumuhun. Jadi Ujang teh urang Talaga. Yaktos Ki harita Tana jeung Hapidin ngabohong majarkeun cerati Pasir Halang Talaga. Manehanana ngahaja ngabohong atuh asup ka eta tempat teh lantaran bising dicuriga. Beuh jauh atuh. Di Talaga nepi ka anyog ka dieu. Tang tuwe asruk-asrukan meureun mapai pasir nyorang jungkrang. Sakitu ge Ujang teh. Geus alamet nepi ka dieu nuhun teuing ku Aki didoakeun. Masing nu diteangan ku Ujang masing gancang kapanggih. Da moal samata-mata Ujang ngitung lemur ngajajah milangan kori lamun teu aya nu dituju. Sanes kitunya Ujang. Yaktos Ki duh. Abdi teh nu mawi
eta teh we nuju eta we milarian nu teu aya ki manawi sareng manawi lah jantenna milari pepernian maksud mah kitu manawi sareng manawi aki menakan aya murang kali anom kene kitu tah nya kitu we janak buntelan anjeunna teh ngajingjing eta muhun tongkat aya buntelan manawi sareng deui aya murang kali anom kene duaan aya murang kali nu hiji mah manawi sareng manawi lantaran manawi eta murang kali nu hiji mah nyanak hiji tongkat deui mangrupi tongkat batu karang kita manawi sareng manawi aki menakan eta dua jalmi ku abdi rek dibuluan eta duaan teh lantaran ceuk selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat yen eta dua jajaka teh elmuna luar biasa abdi trek ngiring we atuh diajar kana ulin silat ulin buhun eta dua nonoman teh cenah parantos kakoncara ka jana pria ka jamparing angin-angin tak kitu nu mabiki manawi sareng manawi aki menakan eta dua jalmi sabada tanah nanya tasi aki anu mana para mitra sadaya aki pangebon teh manehanana tuluy mengahuleng bari gogodeng tuluy nyarita deui nu mawi ujang teu aya anu kanyu kitu anu kadar ieu mah rupina tempat ieu mah teu kalanto ku bangsa para Jawara ujang lantaran bade naon atuh ka dieu mah mung duka upami ka ditu mah ujang tuh bari harita si aki pahuma hakim aki pangebon teh manehanana nu nyuku dampan ka mana ki manawi sareng manawi kaleuweung tiis ujang tadi dinya masuk aya para Jawara margi di leuweung tiis masuk aya nu dipuhitna kitu dah sumuhun aya nu dipendana mun hoyong anu teh tiasa kalaksanakeun cenah kitu mah oge buki leuweung tiis teh ti dieu teh tebih keneh ki nya henteu teu tebih teuing nya kitulah lalakon sadinten mah badarat kitu ish atuh sanes caket ki sadinten badarat mah sumuhun jeung urang ieu mah caket tuh cenah katingal tuh padahal nanya sok sanaos itu puncak gunung Ciremai katingal ge dah sanes lalakon enteng atuh da ujang malum di daerah pagunungan jadi mah kitu dah numawi wami ujang bade ka ditu kaleuweung tiis masing atos ujang margi sumuhun rada eta sumeulah rada sumuhun rada angker daerah eta teh nya maklum atuh jarang alang-lang ka jalmi nu kadinya mari seueur cenah jalmi nu kirang-kirang ilmu nama anu sarumping kadinya teh tara maruli deui ujang kitu mah oge cek si aki rada nyingsieunnan oge lantaran maksud jeung tujuan manehna nyingsieunnan teh supaya ulah aya jalma nu ngalanto kadinya lamun jalma loba nu ngalanto kadinya sarua we jeung nuduhkeun di eta tempat aya pamujaan cenah kitu jeung deui si aki mah rada teu percaya kana urusan kitu manehna masuk sanajan geus kolot ge tetep we eueuh kapercayaan kana munjung ka gunung muja ka sagara teh teu aya angin ka Gusti anjeunna mah nanda sagarupi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kitu diantawisna obrolan antawis si aki pangebon jeung tata katut hapidin atuh obrolan uplek naker teu nyaho para mitra sadaya sampe geus beak ngan untung we aya bonteng da si aki teh melak bonteng nya ngagares kana bonteng itung-itung keur nginum nama lumayan cenah da cai atuh sadiaan si aki teh geus beak kudu ngala deui atuh kabeneran aya cai mah ngan rada jauh ti dinya teh da cai nu deukeut mah rada kotor teu pantes lamun keur inumeun manehna ngala cai keur inumeun mah nyokotna teh tina sirah cai hiji cai nyusu anu ngagolontor anu caina nyanyian daerah eta patempatan tungtung nama para wargi bari ngobrol uplek naker nyaho-nyaho geus peuting tungtungna harita teh ngararep didinya tanah jeung hapidi ditarima ku si aki malah pikeun si aki mah aya batur ngobrol lumayan cenah obrolkeun pangalaman maranehanana urang tunda kaayaan atuh hapidin jeung
tanah anu keur ngarep di tempat nasi Aki di saung si Aki pangebon. Di hiji tempat para wargi sadaya nyaeta di hiji pasir anu memang eta pasir teh loba geus dipihumaan ku ca warga-warga urang dinya. Malah ditungguan harita teh ku si Aki. Eukeur mah eukeur si Aki geus teu boga uruseun manehanana tehnya cicing di leuweung oge. Teu jadi masalah. Kocapkeun para wargi sadaya di hiji tempat enjing-enjing harita teh. Harita kaayaan nu baris didongengkeun nyaeta Jaka Rancasan. Anu keur disusul-susul ku Hapidin jeung Hatana. Manehanana Jaka harita teh dina kaayaan geus beres mandi teh. Uresa sarap teu buru-buru nuluykeun lalampahanana tapi kalah ka ngahulang we Jaka teh semu bingung mikiran ka mana nyapi ini teu kumejot jeung hayang geura mulang ka lembur saware ingetanana inget deui kana kajadian peuting tadi waktu tarung jeung si Rabok di dapur nyaeta di luar di tempatannya luareun warung teh. Sakapeung ingetanana ka lembur. Sakapeung ingetanana kana caritaan si Aki-Aki. Yen cenah lamun hayang manehanana boga ilmu anu lumayan, geura init ka geger halang, tah didinya di geger halang mangka aya hiji kolot anu baris di pentaan tulung. Harita para wargi tapi anu ayeuna pipikiran teh tetep manehanana ngarasa heran ku dirina tuluy manehna ngagerendeng keukeuh aing ngarasa heran naon sababna pangna si Rabok terus mabur nu padahal aing ge ngaku geus ampir eleh harita teh lamun seug si Rabok harita digaskeun bedogna kana beuheung aing geus tangtu aing mulih ka jati mulang ka asal. Tapi nah eta si Rabok teh nului geuninganan. Ieu nu jadi kaheran aing teh. Sedengkeun bejana si Rabok hiji rampok gerot. Anu kasebutkeun sahaok kadua gaplok, sahaok kadua bedog. Tara ngarikeun musuh. Tapi nah aing harita geus tinggal sagejret-gejreteun eta bedog. Nya tinggal ngeplas we kana beuheung aing. Make jeung dieureunkeun. Ieu nu jadi heran pikeun diri aing. Eta kitu. Beda aya Aki-Aki aneh anu bisaeun ngaleungit. Lamun bener kitu teteh lah Aki-Aki sakti nu peuting eta. Lain Aki-Aki samanea tapi hiji jago silat. Nu nyamar jadi Aki-Aki kolot meureun. Pasti kana kituna. Jeung aing heran luar biasa. Eta bangsa aing ningali manehanana bisa ngarobah ucing jadi maung lodaya. Pan heran geus kitu ku aing katingali maung lodaya jadi ngaleukitan balik deui jadi ucing. Da ieu nu jadi heran pikeun aing. Nyaan geuninganan di luar lingkungan paguron teh loba jelema nu sakti mandraguna. Aing cenah kudu nuju ka geger halang. Aya hiji kolot anu bisa dipentaan tulung ngepikeun nyalurkeun ilmu panemu jampe pamake. Mana kitu ge aing teh masih kene sisip ku ilmu, sisip ku pangabisa, tuna ku pangabisa meureun. Nyaan hal ieu jadi pamikir aing. Lamun aing hayang maju aing kudu nyiar ilmu deui. Ilmu mati mana we atuh. Sok sanajan ka nagri Cina ge. Naon salah na aing nyiar ilmu panemu jampe pamake pikeun kasalametan. Anu dituju mah nyata kasalametan lantaran zaman kieu mah lamun aing teu masagi ku ilmu lain salamet nu aya malah cilaka. Memang bener cenah kudu dijauhan bangsa tarung jeung gelut. Tapi lamun aing diserang-serang teuing bari aing dina kayan bolos strong teu boga ilmu naon-naon. Meureun aing teh moal laku melenang di alam dunya. Sakedeung hirup di alam dunya teh kabulu paeh manten keunapun panana sadeungeun. Mumatak aya alusna oge eta omongan si Aki aing rek nuju ka gunung geger halang. Nya lah
memang deui aing teh ngarasa kahutangan ongkoh we ku si Aki. Tah eta harita si Aki nu hade-hate malah harita ge dititah atuh ngarereb di tempat aing embungeun si Aki teh. Kitu gerentesna Jakarancasan pinuh ku kapastian manehanana rek nyiar ilmu panemu. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng memang bener para wargi. Aki-aki nuges nulungan Jakarancasan teh tina sabetan bedoga si Brabok teh hiji jago silat anu can ragrag di Pakalangan. Malah kiwari geus jadi papanin pinandita anu ngagegeh di puncak Gunung Gegerhalang. Anu geus kamasur sarta dipikasera beku kaum penjahat. Demi eta si Aki ngarahna teh cenah para wargi katelahna teh Eyang Eka Paksi. Ku ayana kitu sanajan Jakarancasan bingung diiniteun tapi ngerasa bunga pedah aya anu mere bong-bolongan. Nyaeta para mitra supaya datang ka Gegerhalang pikeun nambahan ilmu panemu jampe pamake pibakleun hirup di dunya jeung di akhirat. Tapi para wargi sadaya teu lila ka bungahna eta geus ganti deui ku kabingung. Ari sabab piraku balik ka lembur teu mawa hasil. Sedengkeun atuh Sutamanggala nu diteanganna geus 2 bulan can kapanggih keneh. Era temenan we ku kolotna kawas lain lalaki bae. Manehna dibere tugas kitu teh geuninganan. Teu bisa dilaksanakeun nyusul-nyusul Sutamanggala can kapanggih. Deui. Serba susah pikeun aing ai-aing. Nyiar ilmu bisi lila sedengkeun aing dibere tugas kudu jadi kolot. Ikeun nyusul-nyusul si Sutamanggala nu geus mawa senjata nu katelah tongkat batu karang. Bisa kumaha teuing we aing meureun dipangloh kudu jadi kolot. Aing teu ngagugu kana tugas kalahka ameng paratina tujuan. Hayo aing kalahka ngulik ilmu panemu jampe pamake. Hanya aing ye, tapi mengpeng isu krek ngeureueuh we. Sugan diparangkeun manggih beja ka mana takaburna si Sutamanggala. Jeung deui nu penting aing rek ngitung lembur ngajajah milangan kor. Nya eta di perjalanan aing rek nanyakeun si Sutamanggala. Lamun teu kapanggih wae nya aing ge cek nuju ka Gegerhalang. Ka mana jalan ka Gegerhalang aing rek nanyakeun. Sugan jeung sugan we aya paribasa atuh. Nya fardu ka sambut sunat kalampah. Jadi sugan jeung sugan tujuan aing anu ditugaskeun kudu jadi kolot kalaksanakeun. Kahayang aing dina ngoning nyiar ilmu laksana. Sugan jeung sugan we atuh anak kitu. Kitu ceuk pamikirna Jakarancasan. Manehna tetep nyiar ilmu hayang atuh tugas tinu jadi bapa neangan Sutamanggala kudu dilaksanakeun. Lantaran eta mah tugas mulia atuh tugas tinu jadi bapa. Moal samata-mata bapana nugaskeun ka manehanana, lamun lain hiji tugas anu mulia, kitu ceuk pamikir Jakarancasan. Manehna mah teu nyahoeun yen bapana mamasuhud parantos mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut ku Rahayu dipentak ku Maha Kawasa. Bari dina kaayaan anu matak atuh pika sedihun. Matak pika nyerieun we kaayaanana bapana maotna teh. Sedeng inungna atuh harita parantos pupus alatan reuwas ningali kaayaan nu jadi salakina. Kaayaan nu jadi salaki anjeunna anu katelah mamasuhun parantos mulih ka jati mulang ka asa dina kaayaan nu matak pika ketiru. Satrasna para wargi harita keneh Jakarancasan tuluy cengkat tina bangku, terus mayar ongkos dahar jeung monok. Jidig init diteuteup harita teh. Kudu boga warung harita teh mangpei nepi ka leungitna deui tina pengkolan. Lila antarana para wargi sadaya barangna Jakarancasan init atuh harita kitana jeung Hapidin
mengkol kawarung ngamang PI rek ngadon reureuh bari tuluy menta sangu rek sasarap lantaran ti isuk candahar da memang para wargi bubui sampo beak waktu peuting keneh. Tos kitu coba lamun aya waktu sakedeung meureun atawa lamun harita hapidina jeung tanah leuwih gancang dina datang pasti kapanggih jeung jakarancasan jeung deui lamun jakarancasan atuh rada ngenoran rek inditna pasti kapanggih da ngaranna ge dongeng para wargi tos kitu kedahna nu ieu nu diteangan indit nu neangan datang kitu jeung kitu kaayaanana dasar dikadarkeun kudu ulah wa kapanggih dina waktu sagancang-gancangna lamun ceuk panggih mah moal kieu janten carios namun para wargi atuh harita dasar nasib maranehanana keur goreng jeung anak guruna can keneh kapanggih nah eta ge jadi teu tulus atuh harita ge da telat teuing datangna anu ampir panggih teh harita jaka geus ngaliwatan harita para mitra sadaya lembur Ciseel keur ngadedodoe nyorang tanyakan anu kacida netekna eta we da jaka oge geus 2 kali eureun komo jelema anu biasa mah moal bisaeun cenah nanyak model kitu teh. Mitra sadaya kocapkeun beak tanjakan harita hawar-hawar kadenge aya nu gegerung siga nu ripuh pisan atuh harita jakarancasan ngagerendeng jero hatena sadaya jelema gegerungan siga nu ripuh belah mananya boa-boa ieu aya Rajapati di daerah ieu aing ulah cicingeun aing kudu bisa nulungan jalma-jalma anu memang perlu pitulung. Ulah mana atuh itenya gerentes hatena bari luak liuk manehna kakenca kakatuhu malah manehna ningali ka tukang breh ningali deui ka hareup sakur eta tempat ku manehna imet ditinggalian jeung atuh palebah ceulina rancung-rancung we ngadedengekeun di mana datangna sora anu keur gegerungan teh memang hawar-hawar kadengena para wargi sok aya kalana mun dileuweung mah nu aya sora teh balik deui model harita ge pikeun jakarancasan manehna kudu teges di mana datangna eta sora manehna moal waka samarangan milampah samemeh eta sora di mana datangna geus jelas katarima ku manehanana kitu pamikir jakarancasan manehna kudu nulungan eta jelema nu gegerungan da moal pati-pati gegerungan lamun teu meunang ngahiji kacilakaan waktosna seueur